program Sunda Musik. Lepas dari segmen kedua, ujian berapa dari patut nyangka seperti teman kanggo wargi-wargi sadana mugia tapi kan kabingannya banyak. Dede Aljapir ayeuna cing ngadegara Dede cebi. Wah, natati. Wah, nganggo acuk Abah Agus luar biasanya keren. Nya Prabu oge tuh. Abah nuhun pisan endorse-na bah ditunggu 12 deui bahnya. Dede Aljapir. Dede Aljapir resep pisan karena kesenian Sunda resep. Nya kalian ti nyanyi tadi nggak dalangnya cik wari-wari sadayana kurang taruh sila sepuna ieu caritana resep ngawayang ti nu naon lalakonna kawin makan kantos teh damang teh sataun tah ngalangkung ka padepokan wayang anu di Hebel Isuk Ciwidey. Pas ngalangkung kan nuju latihan si teh iseng-iseng da atas terapi teh nya ngabebenjokeun kawin nama meser hiji cepot. Oh yuk. Mingguan payuna nagih deui. Bang hoyong kadinya ada sareng abahna sareng nenekna pami terapi teh. Pas ieu teh nya kitu we mingguan misalkan hiji. Akhirnya tos koleksi sabaraha hiji? Au. 30. Berarti aya nu kiranya tacan kagelehnya. Gebog sauna. Aduh, 30 eta berbagai karakter. Wow, eta di sadayana tos diajar. Karakter wayangna atos. Wis, luar biasa ya. Yang penting jadi dalang wayang. Asaulah jika dalang harus Dede, satu acan ya kurang tes heulanya. Dede ngawayang kan ieu wayangna wayang asli, teu berat gitu. Tah satu acan Dede keren nyukeun hapuntenna kawa Cepot sareng kawa Semar. Wah, punten wah, ieu nyanak saya teh kopi. Abah ka Abah. Wah, mantap. Ayeuna nyanak wayang naon? Rahwana. Memang sorana satu acan di pengwayang kumaha rahwana? Sorawana teh. Oke. Siapa rek jadi dalang? Oke lah. Wah, tinggal pemirsa ieu 14 kilo pemirsa. Aduh. Ai di tempat naon ieu kaula? Tata. Di mana ya kula? Ka mana jalan? Sahabatul kula batul ngomong. Diri asal pingutan pisimutan anak. Haradang asal awal pikir pasanana asal awal tibatulan hirup. Ieu teh di mana? Kasa kaula nanyakan Gusti kaula rek tobat. Kaula rek kapun kaula nyiksa bere kaseputan kula hayang hirup di mana dulur kula? Mana baraya kulut kula anak kula dunia kula? Ngampun. Iya, kaula rek ka Gusti. Kana wujud kula. Ampun. Wah. Dalang ciling anu alhamdulillah luar biasa nyanggakeun nembe karakternya Rahwana. Sama aya 30 karakternya punya. Oke. Jadi berat ya berat. Tapi diangkat kerat Dede. Dede diajarkeunna kumaha paminya pengieuna? Ya pengenak kieu. Gitu. Terus teh kieu. Tah, kieu, balik kieu. Balik kieu, terus teh balik kieu. Balik kieu terus hai. Mantap. Dede, salian ti Rahwana wayang naon dipikar sepuh Dede? Gatot Kaca, Hanoman, Anggada. Pami Cepot suantana kumaha? Dewala. Eta Hanoman geus ngagadian deui euy. Eta Hanoman geus ngagadian deui tapi manehna ku lain jam sekali musada. Kunaon cenah? Pana lain jam sekali musada teh nyata teh manahan Rahwana jeung si Buta. Tapi Dede tiasa ngigelkeun si Cepot teh. Biasa. Oh, oke orang cabot lah. Coba. Orang coba ge. Cok. Dari suara si Cepot teh kumaha? Kali. Ai. Naon nih? Naon Cepot? Naon? Ih, terarisan ieu. Tek ngiluan arisan.
kawana lain. Lain ujung mah. Sing aduh. Lain sararawana deh Kak. Oh gitu karakter cepot banyak. Oh jadi si gerakan iya nate. Oh iya. Jogetna kumaci. Mencupna. Woi, baku tumpah adiri patung tak titi tak ke ting tak ke tak titi tung. Patung kita tak luar biasa abang kerennya. Wow. Dede Aljapir. Tanggapan sepuna kumaha ya tinggal murang kali tos kata whisky. Nah, pade didaftarkeun kana Padalangan atau kumaha? Terus nama Asnom itu karesna didukung Gitu. Berarti latihan Padalangan berjalan. Ternyata di Padepokan ke Balai Pakuan. Oh, ini artis Anda pada pokok. luar biasa ya. Keren. Tapi anu diapresiasi ku je, Bah. Kawanter jeung kawane jeung tina pedena eta. Sebab geus sadayana murang kali wanter jeung pede dina nyanggakeun hiji dalam. Boro-boro budak mah. Nah, gitu. Oh, dewasa ge kan kadang-kadang ese. Jadi warga sadayana ujar berapa masih kena cerguareun perkawis naon namanya teh potensi atanape unjuk kapisan anu digaruhan ku Dede Aljapirnya sementara sih kan tadi 2 tapi mudah-mudahan ke kapayuna mudah-mudahan Dede Aljapir ya boleh doakeun dina ngawayangna nya ke cinga jadi ngawujud naon anu dipiharep ku Dede Aljapir sareng keluarga besar sadayana nya. Amin. Ya, bagi orang sana udah kemana banyak. Merasakan teman-teman kanggo baru di sana masih ada program sudah musik offshore edisi dari Aljapir. Merasakan teman-teman kanggo baru di sana itu mana? Ring gerah.